Ingat Bung, roda kehidupan itu berputar. Berputar ke lamun roda anak bulat, Ron. Kosna roda kehidupan sama kotak dah. Senangnya dalam hati kalau banyak rejeki, seperti dunia aku yang miliki. Unggal po aing kalaparan bae ieu. Kakak belan bisa ODG aja aing. Lapar, lapar, lapar. Ayo jelema tara boga duit ya. Waktunya menyombongkan diri. Astagfirullah. Boy ja eta mah. Kunaon sih nyelekeun aing kitu amat? Emang aing cau. Kakarak sih nya. Nyelek Crazy Rice. Eta beneran sih ya, Boy? Ya iyalah aing. Saha deui atuh nu beunghar di dieu selain aing sih. Salut aing ka sia Boy. Ngora keneh ge geus sukses. Ya iyalah. Kudu salut atuh ka aing mah. Salah gede sia teu salut ka aing mah. Enggeus eta mata ulah pake nyele duit bae. Jelema miskin mah mun kebal-kebal nyele duit sok puyeng. Eta duit yang dileungeun kapake henteu? Kapake lah. Aing dek ngopi di warung. Saya untuk ngopi mau duit loba amat, Boy. Usus buntu sih ya. Ya ilah, karak usus buntu. Rawa buntu bagi ku aing tuh di jen stasiun. Apalagi cuma usus buntu, hayang di jen sate ku aing. Pan malah gagarota atuh kitu. Teu nyampe nya otak sia ka omongan aing. Geus teu bisa berkata-kata aing Boy sebenarnya ka sia. Kieu sia pokona mah. Pokona mulai ayeuna sia ka aing kudu nyebut Crazy Rice. Soalna aing geus loba duit, oke? Crazy Rice artina naon, Boy? Nora sia. Crazy eta artina gila. Terus artina rice naon? Rice mun teu salah artina kejo. Terus naon hubungan jeung loba duit? Aing mah uka nyaho. Coba sia mun teu boga duit. Sia moal bisa meuli beas kan? Coba sia lamun teu meuli beas. Sia moal bisa ngejo. Coba sia mun teu bisa ngejo. Sia moal bisa daang. Coba sia mun teu bisa daang. Bisa gila kan sia? Oh, oke nya. Ayo beneran sih sia, Boy. Goblok ja sih udah. Padahal mah aing ngarang. Aing ilu ngopi atuh, Boy. Ai ulah isin aing. Pajar mah sia babaturan aing. Sakituna sia Boy ka babaturan. Mentang-mentang geus sukses. Emang hirup di dia mah kudu kitu kok. Baheula ya aing sebeu dihina keur balangsak. Ayeuna giliran aing ngahina jelema balangsak kok sia supaya sukses cara aing. Hina aing terus Boy, supaya aing tareh kaya kok sia. Atuh kok kajen sampai ngabudah ya sungut aing ngahina sia. Geus moal sukses ya mah ai diuk bae mah di dinya diamben. Atuh ehang sukses mah jelema mah kudu berusaha jeung sabari doa. Iya ge aing keur usaha, Boy. Usaha naon sia? Diuk doang ge ti tadi. Usaha supaya dibere duit ku sia. Sayang duit. Hayang dong. Tuh tadi di tukang ini mah Agus duit aing raragagan. Menang dicokot teu? Cokot ku sia kabeh. Ulah kalumpat. Cium tangan dulu dong. Aing saha? Crazy Rice. Oke, geura lumpat ka dieu singkat kenceng. Siap Crazy Rice. Orang kalau butuh duit, logikanya nggak dipakai, otaknya ngeblank. Mana mungkin duit aing raragagan. Atuh lamun sampai raragagan duit aing, atuh dipulungan deui ku aing. Goblok teh jelema. Memang kahijina bener ya, kopi wa emok mah.
Sayang aing teu boga rokok. Tapi lamun aing dek ngarokok, aing sieun. Sieun eta, sieun menyebabkan gangguan kehamilan dan janin. Nyana deui bae ieu. Saha sih ieu jelema? Woi, mau rokok teh sia? Ente rokok aing. Adi ieu sih aing ngadek. Aing bae kerenahan jasa ya aing ngarokok. Mal mempan saya adek aing mah. Aing mah mau mempernikah adek lamun kita ngarokok mah. Sabodo amat los paduli aing. Salah menta aing, aing mah balangsak. Geus gerak itu sia lah. Diisep poeng sia. Ih, tuh asmana jelema. Sok ngaganggu kenikmatan aing bae eta jelema. Ih. Aing kamari-kamari mah nyala di TV. Orang kaya mah lamun keur iseng sok meuli mobil. Aing mah boro-boro meuli mobil. Meuli kopi segelas ge iya. Barang jasa yuk, aduh. Yang mulusnya montok. Jepang kosna ieu mah yeuh. Nah, ayo jelema tuh. Waktunya pamer. Run. Kosa aing kudu neangan harun ya. Soalnya nyana mah sok aya bae trik ngahutang di warung. Tiba heula sia gawena ngahutang bae. Asa wau aing ka suarana. Sia boy, gagah amat, nyeledang dut ka mana? Tiba di sia ngomong tea padu-padu bae. Eta duit beneran lain boy. Ya iyalah, masa ya iya dong. Coba regageun boy ka amben ka 5 lembar mah yo. Sia yang duit. Hayang jasa Gawe. Ya elah boy, kas nujeng sahabat sia. Pan urang mah dulur keneh boy. Emang gitu tadi dia mah. Giliran be aing beunghar, dia aku dulur. Giliran be aing balangsak, tong boro babaturan. Dulur ke teu ngaku. Cara macong. Aduh. Aing di dewe mah tahan yang ieu. Kaca aing nyaran jamban Tapi mun bener sia Crazy Rich, coba tak bagi-bagi duit sia ta ka aing. Sia lamun bener-bener hayang duit. Tuh penta duit di warung Abdul. Tadi aing meuli kerupuk can dikembalian, duitnya 1 juta. Wih, nu bener sia boy. Bener. Geus segera sia ka ditu. Barang-barang akan berkat. Berangkat. Deet jasa eta mah jelema otakna. Masa aing meuli kerupuk manis 1 juta? Mal mungkin lah. Duh. Kopi geus biasa gelas ieu. Aduh. Tinggal mikiran jeung mayarna doang ya. Kira aku aing kudu ngahutang deui bae ka warung Emo. Bisa diblokir aing ku warung Emo. Aduh. Run. Warung Emo Cek ngopi dulu urang ngopi. Aduh. Geus capek ya aing. Ngahinaan 2 jelema, meni garing sungut ge. Duh, kieu amatnya hirup. Kadi hese kadi tu hese. Hese lah, teu boga duit mah. Gak ada sia boy ngagetan bae. Emang gitu ai jelema teu boga duit mah, sok kagetan. Bagus ya. Kudu belagu atuh, hirup keur loba duit mah. Ayeuna sia loba duit ge. Baheula mah sarua jeung aing, susah. Beda lah, lain dulu, lain sekarang. Aing mah susah ge keur ieu. Ayeuna mah geus loba duit, lamun sia mah datang ka ayeuna ge susah bae. Ingat, Bung, roda kehidupan itu berputar. Berputar ge lamun rodana bulet, Run. Kosna roda kehidupan sia mah kotak dah. Sok naon sih ka dieu? Ngaganggu aing keur ngopi bae. Atuh ndek ngopi lah aing ge. Aing mah ngopi na ge mayar, teu cara sia ngahutang.
Mau bener poin ditimpalan ge. Eleh nasib aing. Ngenes jasanya lu banget si Arun. Hoi Arun, kemana si Arun? Ayo ulah cari kan tuh. Ayo jelema mah sabar. Ayo emang can sukses mah. Hoi Arun. Kudu nerima makan nasi bro di rumah. Cacoy. Ngaca. Aing mah. Woi, duit aing mana duit aing? Woi. Ih, pan aing make baju susah deui sih. Woi, duit aing dicarokot usianya jeung baju aingnya. Ai, duit naon, boy? Orang kami tiluan datang ka dieu geus kitu. Aing tadi buka duit loba. Make baju bagus segala. Kos gereji res lah. Ah, keren. Nyempe.